Ke Sugri para wargi, sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita Hayang Beunghar karangan Kiliksa bagian anu ka-21. Sakumaha naskah ieu carita anu kantos diparuruh dina bagian anu ka-20 hanca poe kamari. Padaran Mang Dedi kabegatuan cijina mangsa madarkeun kaayaan alam isuk-isuk di lembur Cikarang. Khususna atuh Kajang Ali Rohman anu harita nyalabarkeun duit ka Ceu Imoh teh nya. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita nya langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan kusadayana. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Manuk krecet di sarada patembalan jeung pada baturna, mata kelar jeung mata kuaas ditema kusara domba jeung me nu pating berele jigana bae can diparab meureun kudu bogana. Kaayaan estuning matak betah matak genah lain halna pikeun hiji kulawarga. Nyatana Kang Dudu jeung nu jadi pamajikanana harita teh keur dordar parasea. Pedah eta cenah leungit duit. Untung aya nu datang, nyatana Jang Ali Rohman nu deuk nyalabarkeun duit menang panggih teh. Malah harita ge Kang Dudu neuteup ka Jang Ali Rohman, pok harita teh. Nu matak, Jang Asep, leungit duit akang teh, Jang duit menang meresan lamaran wungkul. Ku ece nadar dituna jelana Cimeja. Tapi waktu rek dicokot rek dibalanyakeun cekeng teh geus teu aya. Nya jadi pasea we akang teh. Sedituding pakareng-reng. Tungtuna bingung tah kitu Jang Asep. Mangkani modal eta teh. Barang beak duit eueuh lapur warung akang moal jalan deui meureunnan. Mana komoda ayeuna mah aya lawan anak Mang Kamin. Berat ngalayanan anak oge Jang Asep. Cek Kang Dudu ka Jang Ali Rohman teh nyebutna teh Jang Asep. Ngomongna munikeun kan norostos jigana bae keuheul keneh kanu jadi pamajikanana. Atuh najan ngomong ka Ali Rohman oge nada namah jiga nu ambek. Nya pisan Jang Asep da oce oge can pikun-pikun teuing inget keneh kalawan yakin kamari teh duit teh ditunana teh tah nyalaci ieu tah. Tapi nah ayeuna mah eueuh jigana mah dipalingku bangsat berenang. Kamari mali ngomong bangsat, ngomong jurig. Di mana ya jurig beukeun duit? Magos ganeng. Tos. Oh, janten maksana teh Ica artos. Leres pisan Jang Asep. Bener pisan Jang Asep. Hartos pemikitu matuh. Cek Ali Rohman harit hatena bungah. Lantaran ayeuna magbis teu kudu tatanya itu tatanya ieu deui. Karimikeun we meureun kanu hakna. Ali Rohman ngarasa watir ka Kang Dudu jeung pamajikanana anu katelah Ceu Imoh anu pasea bebeakan leungit duit. Mangkaning eta teh duit modal usaha. Atuh pikiran Jang Ali Rohman teh jadi ponok. Teu panjang ngabuih ngomong, geus teguh yakin. Yen eta duit anu menang panggih ku manehna teh meureun milikna Kang Dudu. Mohon kitu Jang Asep akang teh aduh kaicaran duit. Mangkane ngerek dipake balanya. Ari anu sejen keur gantina teu aya maklum atuh dah ngasakieu-kieuna geuningan kayaan akang modal teh. Ngawarung ge ngasaukur warungan tah lumayan. Cek Kang Dudu ngebrehkeun kasusaha tena. Beuki nambah keyakinan kana hate Jang Ali Rohman. Yen duit anu kapanggih di jalan kamari teh bener-bener anu Kang Dudu atawa anu Ceu Imoh. Kieu sanes nama Kang Dudu oge Ceu Imoh. Bangna abdi dongkap ka dieu sanes bade balanja oge sanes bade ngaganggu kanu nuju raos pasea. Ai Jang Asep di mana pasea raos? Saupamina gitu kan. Nangis sagedengeun teh eta teh aya peryogi anu kalintang pisan pentingna. Uluh. Alah, margi akang sareng ece baris tiasa ngabebaskeun Bang Baluh masing-masing.
Tadi teh abdi tos nepangan kamang kamin, malihan matos nepangan kama uni. Nanging dua anak teu aya hubungan sareng abdi. Tah ayeuna kaleresan Kang Dudu nuju kasusahan ica artos bebodaleun. Jigana henteu lepat deui artos anu kapendak ku abdi teh kagungan akang sareng ece di dieu. Hah? Nati mana kepenakna jang ade jang Asep? Nah halaras eta teh atanapi leres pisan Kang. Abdi teh mendakan artos teh di jalan. Rupina bae anu dipaling ku hiji jalma lajeng murag di jalan. Darusuh atanapi gugup atanapi kumaha we. Maklum nu kagungan dosa tara tenang. Kaleresan kapenakna teh ku abdi tah ieu artosna. Da mangkamin sareng mauni mah kekepehan teu ngangken. Ceuk Ali Rohman teu asa-asa. Duit sagepokan teh sok dibikeun ka Kang Dudu. Ari Kang Dudu jiga nu kasima. Duit teh teu buru-buru ditarima, teu buru-buru ditampanan, ukur dipelong we sadialila. Ulah asa-asa ka ieu artos leres-leres kapenak di jalan ku abdi. Bilih akang kirang yakin taroskeun bae ka pun biang atapi pun bapa oge ka mangkamin atanapi ka mauni. Abdi samemeh ka dieu teh tos nyalabarkeun heula ka nu sanes, da hoyong bebas cenah Bangbalu. Margi ngampihan artos batur mah abot hukumna. Manakomo upami kagungan butuh nu kagunganana butuh pisan jiga akang. Tah kumargi kitu. Upami akang kersa nampi kana ieu artos, hartosna ngaleupaskeun abdi tina Bangbalu anu sakitu abotna. Atuh sawangsuna akang oge bakal leupas cenah kasusah anu tadi disaurkeun. Mangga tampi Kang, teu kedah asa-asa Kang. Leungeun Kang Dudu ngaragamang kana eta bungkusan duit gep dicekel. Alhamdulillah, geuningan teu burung kapanggih duit teh. Nuhun Ujang Asep, cacak kalamun kapanggih ku jelema saliwat teh puguh mah jigana kalah nambahan susah heuceu teh jeung si akang na jadi dieu da moal aya nu nyalabarkeun. Aya untungna we kapenaku Jang Asep Jani Soleh sareng terang kana batas sareng haram. Nuhun Jang Asep, sakali nuhun ece teh meuni asa ditumbuh umur. Cek Ceu Imoh bari nyusutan Cipanon kabunga. Sabangsura Ceu. Abdi oge nganuhunkeun pisan mangga atuh ayeuna mah geura anggo eta artos teh. Geura baranjakeun kanggo nambihan barang dagangan. Ulah sedih ulah bingung. Margi artos anu icatos aya deui. Ceuk Ali Rohman berjeng nunjuk kana duit anu geus dikekepeul ku Kang Dudu. Nya, akang ge ngaduhurkeun pisan Jang. Keke atunya, ieu diut urang cokot sawareh. Minangka pamulang tarima ti akang ieu ka Ujang ieu. Ulah Kang, wios. Ali mah nulung teu mandang buru Kang. Punten senapi pangasih. Sabab kelakuan kitu mah geus jadi kewajiban abdi. Silih tulung kanu butuh, silih belaan kanu susah, geus jadi kewajiban sakabeh jelema Kang. Jadi ku ayeuna kajadian kieu teh sanes hal anu istimewa dan ngajalankeun kewajiban mangawai anggo sadayana eta artos ulah harek muruhan ka abdi saperak oge ulah Kang. Da abdi mah ridho lillahi taala. Allah, nya nuhun atuh Jang Asep. Akang mah ngan ukur bisa ngadoakeun bae. Muga-muga Gusti Allah kersa malas kana naon rupa kasayaan manah Jang Asep, amin. Ku kasayaan anu langkung ageng sareng mulia, amin. Akang mah teu tiasa mulang tarima Jang Asep iwal ti ngadoakeun kitu. Sakali deui nuhun Jang Asep, sami-sami Kang. Kang Dudu ngajaksa salaman gep ku Ali Rohman ditarima. Nya geus kitu mah Ali Rohman amitan leos we bali. Channel Berkah Segara. Banglu salampahanana Ali Rohman muru balik ka imahna. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Kang Dudu jeung Ceu Imoh.
Saditinggalkeunana ku Ali Rohman, Kang Dudu jeung Ceu Imoh pating harureng jiga nu bingung. Masih keneh we kasima ku kajadian bieu. Sabab geus teu aya harpan tadi nama. Da puguh eueuh laratan. Tapi lila kulila mah pok atuh Ceu Imoh memitian ngomong. Sangkan ulah kajongjonan. Kang Dudu, Aloh, maneh mun rewas. ulang wae atuh. Angguranna geura init ka kota ka itu. Bisi panas pance di jalan ai teu barang teuing mah. Eta duit teu buru-buru balanjakeun bisi leungit deui. Keun bae, Cep Ali mah atuh lah di pikiran wae. Sabab putra Pak Haji Burhan mah memang kararitu. Maca kayung yun estu dimpi karesepeun. Bener moh atuh. Kudu buru deui balanjakeun ieu duit teh duh. Tapi akang mah heran nah saha mangkeruk anu geus wani-wani maling duit urang ka dieu. Jika ada mahlin urang dia ye sabab terus dibawa kabur ka lembur sejen nu ti ontohon teh. Ngan untung we murag di jalan lobok sia. Sarta kaping kieu Jang Asep Ali nu bager. Geus atuh geus ulah mikiran wae da moal kapikir atuh Kang Dudu. Ieu mah pitulung Allah we meureunan. Karunyaeun ka urang nu keur kasusahan. Ari mikir kadinya mah moh da eueuh deui anu leuwih kawasa ieu teh Gusti Allah sahiji. Muga-muga we anu hade-hate sing dirahmat ku Allah, sing dibalas deui ku kahadean. Ngan jalma anu jahatna ieu atuh, mugi-mugi we sing buru-buru eling. Ulah kataterusane migawe kajahatan, puak pau ka imah batur. Pek daguan heula antunnya akang arek cai heula sagedeung terus rek balanya. Tah ieu duit rek dibawa kabeh ye. Ceuk Kang Dudu barjem terus sup ka imah, terus ka cai sagedeung geus kitu salin baju. Kade poho tabeli tamang teh pesedan aki emud. Tamang dadung cenah keur beheung muning naon cenah teh. Ceuk Ceu Imoh. Ngomongna teh rada bedas. Da salakina geus aya di jero. Sedengkeun manehna dihareup di warung. Kang Dudu nembalan ti kaanggangan nya sanggeus kitu mah jep jempe. Kang Dudu kencis indit. Dadakuna mah arek ka kota nya tada balanja. Ceu Imoh mah nungguan warung we sakumaha biasana. Kasugri para wargi cag urang tunda heula kaayaan Ceu Imoh anu keur nungguan warung. Tenden sakedeung lalampahan Kang Dudu anu rek balanja ka kota. Ayeuna urang puseurkeun deui perhatian urang nyatana ka Ali Rohman. Jang Ali Rohman sanggeus manehna rengsek ngajalankeun kawajibanana nyatana atuh nyalabarkeun duit terus balik ka imahna barjem mawa hate nu rugina lantaran duit anu jadi bang balu hate teh geus dicekel ku nu jadi hakna. Atuh geus teu boga pikiran naon deui manehna mah sabab manehna moal kena ku dosa jeung kasalahan tina akibat eta duit anu geus disalabarkeun. Barang datang ka imah ditepas nyampak bapana nyatana Pak Haji Burhan anu keur melenyun udun padudan. Orolok disada bako dina padudan dina cangklong ai panun malong kaburuan jiga nu tenang pisan. Sedengkeun putra-putrana nu laletik geus arulin. Eta teh anak dulurna lain anak manehna. Da anak Pak Haji Burhan mahangan hiji-hiji na nyatana Ali Rohman. Kumaha? Biaro aya nu ngaku duit teh atawa henteu? Ceuk Pak Haji Burhan. Tumanya bakat ku teu sabar. Padahal harita teh Ali Rohman diburuan keneh keur leumpang. Sup katepas sageus diuk kakara ngajawab. Alhamdulillah ama aya nu ngangken geuningan
malihan mah barang dongap abdi teh anu kai calana menuju pasea sareng bojona mah meni rame. Atuh abdi teh teu seueur ngemut dipasrahkeun deh ka anjeunna. Duit teh. Nuhun artos teh. Saha nu leungit duit teh? Mauni Mang Kamin atawa Kang Dudu ama Dudu? mun Kang Dudu mangkaning bade dianggo balanya pisan saurna teh artos teh. Oh, jang Dudu nya aku mah pangda bisa leungit eta duit. Tas di kota atawa arek ka kota? Dah leungit da bisa di jalan atawa teu kahartiah ku ama mah? Haji Burhan kerung panon melong ka Ali Rohman anu diuk kalawan tenang. Rupina mah kieu ama. Coba cisau. Saurna teh eta artos teh dipaling ku hiji bangsat. Dipaling ku hiji bangsa terus? Sarta bangsatna yakin sanes urang dieu. Tangtosna oge urang jauh. Ari margina ngabangsatna teh terus sebeureun kabur. Nya duit anu kenging maling ti Kang Dudu teh murah di jalan. Tah kitu saur Ceu Imoh gemah. Margi eta artos teh disimpen ge dina daci di warung. Geuing ngajumun kitu mah. Jika dia bener oge euy li. Tapi kumaha dongeng nu sanyana teh? Kumaha da ceuk Mang Kamin jeung Maumi? Mauni kumaha ceuk Kang Dudu di Cisok? Kalawan teu asa-asa barabat atuh Jang Ali harita teh ngadongengkeun pangalaman poe tadi. Dina mangsa nyalabarkeun duit teh ditetek eueuh nu kaliwat. Apik jeung taliti teu ditambahan jajauheun dikurangan. Ari Pak Haji Burhan ngabandungan kalawan daria. Sabab hayang yakin bisa dina hiji mangsa butuh ku katerangan anu jelas. Tak kitu dongeng nama ama. Ya, kaharti ari kitu majukeun bae. Ari geus aya nu ngaku mah. Pokona asa leupas tina tanggung jawab maneh. Salaku anu manggihan. Sabab kieu eteli eta duit dipibanda ku urang. Hartina urang teh teu ngarasakeun kanu kalenggitanana. Leres pisan ama. Jeung mikahayang kana hak batur anu sakuduna dibikeun kanu boga, Anu bogana anu bogana. Tapi ayeuna mah da geus aya dina leungeun Jang Dudunya. Syukur we ari kitu mah. Muga-muga si mangpaat ka sarea. Leres pisan kitu ama. Muga-muga bae sing janten kabagjaan kasadayana. Ayeuna mah abdi teh ngaraos tenang margi anu kaecelan artos teh katulungan ama. Bener jung ayeuna mah geladaang ajo. Da areng geus. Nu sejen mah wayahna we dang sorangannya da sugan teh arek lila. Sabeus ama da teu nanaon. Di kantulingi ama. Jung Jang Ali Rohman nantung. Terus asup ka tengah imah rek dahar dageus lapar. Ari Pak Haji Burhan tetep we diuk dina kursi jika nu nikmat menikeun ka teu incah-incah. Kaayaan di lembur Cikarang tetep tenang. Jalma-jalma anu garawe sakumaha biasana. Tukang tani tetap tani, tukang dagang tetap dagang, tukang kuli tetap kuli. Atuh ceuk saliwatan mah di lembur Cikarang teh aman teu aya nanaon. Da teu aya musuh nu matak ngariweuhkeun. Padahal mah sakadang siluman marakayangan geus mimiti ngider di daerah Cikarang. Harita ge kitu disaprak Jang Salia miceun duit di jalan teh. Kalembur Cikarang teh aya siluman anu datang cenah deuk neangan jelema anu geus kumawani nyokot duit di jalan. Ngan hanyaka nu pangheulana nyokot teh jajaka ahli ibadah anu luhur elmuna dina widang keagamaan. Atuh teu bisa dielehkeun ku para siluman teh. Malahan mah maranehna sorangan anu kabur kaelehkeun. Nya ngocap ning ieu carita para kaum dangu dina hiji peuting harita teh di lembur Cikarang. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi.
mangsa alam peting harita khususna kakang duduk jeung Ceimoh anu keur ngobrol kalawan tenang bari jeung yang hareupan cikopi panas keneh ditambah ku caneutna roti bakar menang ti kota. Ceimoh katempona gumbira pisan sabab kasusah nu kamari waktu leungit duit geus kaupahan ku datangna Jang Ali Rohman anu mikeun duit ka manehna. Kumaha duit teh bapak? Akang mahi tuh. Da kamari mah kuring tatu can ngitung utang nu benar-benar. Kakara cukup keur bubutuh nu pokona we wungkul. Encan ngabahar utang keur anu sajen-sajena. Ceuk Ceimoh memeti tumanya ka salakina ngeunaan duit balanja. Mai pisan. Hah? Mahi pisan, malahan mah aya leuwihna saeutik. Akang teh ngarasa rugi na hate teh moh. Lantaran dagangan teh kungsi orot sarta modal tetep aya. Lamun duit eta teu kapangiwah jigana lapur urang teh moh bakal rugi. Dagangan oge jigana nangkung. Jigana bae pangeran can ngidinan kameureunna namun segurang kudu rugi gede. Da kabuktianana duit anu geus leungit teh sasat datang sorangan ka imah. Ceuk Kang Dudu atuh harita daria pisan. Paromanana marah mai. Sabab asa leupas tina balai. Nya heueuh atuh syukur ai kuring mah. Da kuring oge atuh ngerasa bunga sabab kuring anu leuwih bingung jeung hariwang. Da puguh kuring anu hampir nyelakakeunana kana usaha. Ngan urang teh kudu mulang tarima ka Jang Encep tah Jang Asep Ali anu geus ngajait ka urang tina balai gede tah kitu. Kang Dudu kudu inget ka dinya. Nya heueuh atuh bener moh. Urang teh kudu boga rasa jeung rumasa kudu tumarima kanu geus gede jasana. Tapi kumaha ari bolang tarimana ka Jang Asep Ali mah? Sabab manehna mah da geus teu butuhun ku duit atawa barang liana. Komo lamun dibejakeun pamulang tarima tina kahadean mah jigana moal daekeun. Kang Dudu harita bingungeun. Lantaran teu nyaho kana tata cara anu hade pikeun mulang tarima ka Ali Rohman anu geus gede jasa. Nya teuing atuh Kang Dudu. Kuring mah komo bingung ari kitu carana mah. Sabab rada susah ari kajalma kitu mah nya. Teu kawa kajalma biasa. Tapi kumaha lamun mere anak hayam atuh dua siki mah. Mah burung ditarima geura resepana sasatoan eta mah. Tah bener jigana. Pan aya nu keur sasapihan lain. Sok moh nya. Akang satuju pisan lah lamun kitu mah. Bere anak hayam we jajangkar ngan mikeunna ulah ka Cep Ali langsung alusna mah ka ibuna we atawa ka ramana. Ngarah ditarima bejakeunna hitung-hitung ngabibitan kitu. Muga-muga we singran deui kitu. Tah kitu we nya. Satuju kami oge atuhkeun. Isukan urang anterkeun ka bumina. Bari jang sakalian ulin ngalilineuh. Jong atuh. Kitu we ayeuna mah lah. Ulah cicikeun teuing. Sabab manusia mah kudu boga dasar rumasa moh. Ulah kena-kena diturungan ku batur terus we cicing ngabacreuk bari jeung teu inget-inget. Tah ulah kitu urang mah ngarah tetep kana hate euy. Ceuk Kang Dudu ngomongna daria pisan. Da memang heueuh kitu Kang Dudu mah pamadeganana. Jelemana teh gede rasa rumasa. Samemeh ditempas deui ku Ceimoh. Kaayaan alam di luar ngadadak robah. Mata kreuwas jeung mata keeuman. Lantaran kadenge sorak anjing anu babaung. Angin ngaguru teu puguh-puguh. Jika nu ngahaja nambahan riweuh. Dibarung di ku sora ting paralah kana kenteng. Beuki lila beuki tarik. Jeung beuki deukeut muruk ka imahna Kang Dudu. Atuh puguh we duanana oge mendinga jenghok bakat kureuwas. Lantaran matak muringkak bulu punuk mata keung jeung geeuman. Kang Dudu menikeun kapias beungeutna. Panon molotot sungut calangap. Sakujurning awak ngaleper ngagibrig ngadegdeg. Ditambah di kuratug jajantung jeung ting sarablakna hate. Estuning matak hariwang jeung matak lewang. Da eta Ceimoh mah teh kitu-kitu teuing jiga anu tenang we jeung gede hate. Kang Dudu kunaon? Jiga nu kasurupan gering akang teh atawa Henteu moh. Akang mah teu gering teu nanaon. Tapi asa reuas jeung sieun narek aya naon ieu teh nya. Duh,
jajantung akang meniratug, hate sesebelakan, jeung asa panas. Nah aku naonnya? Cek Kang Dudu beri curang cileung sarta ngusapan dadana. Ari Panon melong kana bilik beungeutna beuk dipias. Atuh puguh we ceu imoh teh jadi rewaseun. Bisi salakina kumaha onan. Sing eling atuh Kang Dudu. Nya kawas ayeuna laki wae atuh istighfar kadinya. Babacaan atawa kumaha we ngarah tetegan hate. Jeung ulah reuwas ulah cicingeun Kang Dudu. Pan akang teh inculobe piraku atuh. Cek Ceu Imoh bari jeung nepak tuur salakina. Nu harita keur andetak sila bari jeung melohok kana bilik. Tapi Kang Dudu jiga nu torek pangdengena, jiga nu teu ngadenge kana papatah nu jadi pamajikanana. Sedangkeun di luar mas mata keueung, sora angin atuh menengah guru handarwan. Da eta we tangkal kai kadengna teh ting saleur, ting gareret menik seah. Mata keueung jeung mata paur. Bisi aya anu rungkan ninggan kana imah. Tekung selila harita. Anak gurutuk sada kuda lumpat disusul ku sorating kada puruk dalempang. Beukilila beuki deukeut jeung sadalobaan ngurilingan imah Kang Dudu atuh puguh we Kang Dudu jeung pamajikanana meuni ngarenjak. Lantaran ka imah loba nu datang, jalma-jalma henteu kanyahoan ti mana asalna. Ae, nah saha di luar Kang Dudu. Semana meunikeun karame, palang siang bangsat nu rek ngabongkar warung. Da kamari oge duit teuningan leungit. Kumaha atuh Kang ieu? Hei, kade ulah cicingeun teuing, kada kacolohok. Cek Ceu Imoh bari jeung neuteub ka salakina. Anu harita ngahulang we gawena teh. Panon melong kana jandela, sedengkeun pikiran kumalayang kanu teu parugu. Kamu sada anu neunggar panto. Imah karasa ngarieg Ceu Imoh ge meuni jeung salakina meuni bareng ngareret ka lebah panto. Tapi eueuhna naon, jeung deui panto ge tetep we teu rengrot-rengrot. Duh edas. Naya naon Imoh? Kumaha bet jadi kieu? Palang siang aya bangsat nu rek ngagarong kumaha nulunganana yo. Tampo keluar atuh Kang. Ieu mah bari mawa badog sekalian tawa gegenir racicingeun atuh bisi warung ayeuna ngabongkar. Cek Ceu Imoh beuki penasaran. Sieun barang dagangan manehna bea ku badog alias bangsat. Atuh mending ngahuleng Kang Dudu teh. Da lamun teu inget kana barang nu kakara meunang ngeulian mah jigana moal adaikeun kaluar. Heueuh ieu mah nya kudu ditempo lamun kieu carana mah yeuh. Akang ngerasa malang bisa aya badog anu rek ngabongkar ka warung. Pek daguan tuh nya jadinya. Kade, ulah ka mana-mana bisi katewa ku badog, ku bangsat. Akang rek nempo warung. Bari jeung sakalian mereskeun barang-barang nu can merenah cicingna. Kade sing waspada Kang Dudu. Isi cilaka. Mangkani geus poting ieu teh. Heug. Tang tu waspada jeung hati-hati. Tungguan dia. Kang Dudu ari tengah jewang bedog anu ngagawing dina paku. Sanggeus kitu ret ka kenca aret ka katuhu neangan ite kruyung paranti ngaronda. Sanggeus kapanggih kop dicokot terus leumpang ngalaunan pisan ngadeukeutan panto hari. Sadengkeun ari Ceu Imoh molohok we di tengah imah nyaksian salakina anu bijil arek mapag musuh. Tunda kaayaan di jero imah khususna Ceu Imoh. Kiwari urang kocapkeun kaayaan alam di luar. Harita teh atuh ngaguruh, angin ngaguruh, jelema ngagimung di hareupeun imah Kang Dudu. Dedeg pangadegna teu beda we jeung anu daratang ka imahna Pak Haji Burhan teh peuting tadi. Atawa peuting kamarina. Jalma aneh teh anu sakitu lobana teh dipingpin ku salah saurang nu make makuta jeung tumpak kuda. Panonna beureum hurung melong ka imah Kang Dudu. Ari kudana jiga teu napak alias ngangkang.
gero eta makhluk harita. Barud. Hewan eta jama. Nyasina keluar adawan. Namun geus keluar ulah ditanya langsung bawa kana kuda. Urang setorkeun ka Kanjeng Raja. Sok jalankeun. Cek anu dina kuda berjeng ngareret ka pangawalna. Anu harita disebut Sibarud. Pok Sibarud harita. Urang menawan Gitu pokna. Berjeng lembang ngadeukeutan kana golodog imah Kang Dudu. Reg-ngaraneg deui. Memeh ngomong nanaon pantuk geus muka manten. Lantaran Kang Dudu geus tatan-tatan arek mapag musuh. mending hidang bidil nuhun. Cek siluman anu katelah Sibarud. Niron-niron surak jalma urang dinya. Ngaran Kang Dudu katipu. Maksudna mah ngarah Kang Dudu katipu. Tetela ilmu eta jalma teh mati. Sabab Kang Dudu jadi poek hate. Teu bisa ngabedakeun antara kaler jeung kidul. Teu apara ka batur sorangan jeung teu inget ka musuh. Pok Kang Dudu nanya, beri ngajanteng dina golodog. Kamarana ieu teh? Aya naon manikeun Kang ngabring lobaan kieu? Uning ngahadan datang adieu rek nyusulan akang. Dititah ku haji sabab aya perlu cenah. Yuk urang bareng sakalian. Jawabna Sibarud. Dituna teh berjeng narawe leungeun Kang Dudu mendingan sakilat geus beunang. Lantaran leungeun Sibarud bisa manjangan karawak dicekel. Atuh Kang Dudu teu bisa walakaya. Kapaksa nurut jero turun ka buruan. Di dinya kasampak aya kuda hiji deui. Rek dibawa ka mana kuring ge teh? Nah menikana kuda atuh kawas jauh wae. Mentong lebatan nanya. Jamu mantak nanyaun. Enggak oge nyaho sorangan. Cek eta siluman anu katelah Sibarud barjeng nepak bujur kuda. Furetak atuh kuda teh lumpat. Pring atuh dituturkeun ku nu sejena. Barjeng surak amba-ambalan angin Channel ngaguruh Berkah Segara. asa ka indit. Channel Mending asli ngageruh dongeng ari Mandiri. pisan atuh puguh we Kang Dudu mending ngajenghok bakat kureuwas. Lantaran teu ngarti kana kaayaan harita. Parandene kitu geus teu bisa nanaon Kang Dudu teh. Da manehna geus diuk dina tonggong kuda sarta dibawa lumpat. Kapaksa atuh muntang ti papareket kana susuri kuda. Da sieun aya ragrag mah. Sadenkeun tukangeunana mending ngalut ngabring walia balad Sibarud. Nuturkeun barjeng tatan-tatan bisi Kang Dudu kabur cenah. Bareng jeung inditna eta rombongan gelebug angin badag ngaguruh deui handaruan. Dibarengan ku surak anjing anu babaung hawar-hawar. Kaayaan alam kacida mata keuman, mata keung jeung lalewang. Beuki lila sora angin teh beuki jauh. Malah akhirna mah las teu kadenge. Kaayaan di lemur Cikarang balik deui jiga tadi jiga biasa. Anu kadenge iwati Surajangkrik we jeung cicir nu aya di bibir ieu mah. Tunda kaayaan nalampahan Kang Dudu. Rek dibawa ka mana ku siluman? Aina urang kocapkeun heula kaayaan Ceu Imoh anu aya sosoranganan di jero imah. Kasugri para wargi, kiwari urang pusirkeun perhatian urang ka Ceu Imoh pamajikanana Kang Dudu. Manehna masih keneh camak blak diuk we di tengah imah ngadagoan salakina nu keur nempo warung. Sora nu ngaguruh di luar geus teu kadenge. Sora nu matak sieun jeung keung geus eueuh. Ngan kari jemblingna we sora gaang we jeung jangkrik anu reang teh teu matak keung eta mah. Nah terus kamana atuh lalaki teh ih baku ieu mah. Akan geus jempe tapi deu gerak asup ka imah.
Elang siang terus ngabeberik bangsat merenan. Dah Kang Dudu masuk itu teraya kasieun pisan. Gitu cek Imoh omongan teh. Ngecowih we ngomong sorangan. Hati geus mimiti tepugu rasa inget kasalakina nuker aya di luar. Tapi arek ditempo teu wani bisi dibongohan ku bangsat atawa bisi aya naon we. Ngan arek cicing wae teh genah deui. Da inget kasalaki bisi celaki menang cilaka di luar. Tungtung najung Imoh nangtung. Manehna lantrak lintrik di imah. Terus kukuringan jika nu bingung pisan. Katayap ngadeketan panto jan ngajanteng bari jeung ngadedengekeun kaayaan alam di luar. Tapi nu kadenge iwati sora jangkrik jeung cicir. Sakrapun aya sora koko anu kelontrung di sada. Tetela eta teh di gardu. Kamanaheun atuh si Dudu nih? Buat cenaka. Pokna terus atuh hadeta ngatayap ka deukeut janela. Didinya ge eureun sakedeung ngadedengekeun kaayaan di luar. Tapi tetap jempling teu aya sora anu jadi tanda kana ayana salaki. Da kalah mata keung jeung lewang. Imoh ngatayap deui ka tengah imah. Memeh diuk ngahulang mikiran nu jadi salaki. Ari panon melong kana cempor anu ngagebur dina ajung. Rada kakalecesan katebaku angin detik nu moncor tina bilik. Pikiran Imoh kumalayang ka mana mendi. Nyipta salakina anu keur ngudag bangsat. Lila kulila Imoh panasaran terus cenah katalaunan. Pok ngomong ngalukan ka salakina. Kang Dudu hei. Nah kamarin amalin teuing hei. Ngada ka jero deui atuh geus peuting geus puguh eueuh matuh. Kula cicing wae di luar. Itu cek Imoh menikeun kadenger we sorana teh. Tapi edas teu aya nu nembalan. Kaayaan di luar tetap jiga tadi. Sora jangkrik taya reureuhna. Atuh Imoh beuki malang. Terus ngadeuketan kana panto reket, panto dibuka. Berai dibuka lalaunan pisan. Dah hayang nyaho kana si salakina. Tapi ditepas desa saha. Terus turun kana golodom. Tapi didinya gitu aya. Atuh harita meningah ulang Imoh teh. Beuki melang ka salakina nu teu aya sora-sorana acan. Malahan mah mangsat nyekapan waktu nyukupan cang para pamirsa. Ye carita cang urang tuna heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangge dibaris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 22 na. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.